Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinar salam mugi yang mencor golontor kajeng jinan urang sadayana ya anta habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepung lawuh patepang rarai pamprok Tiongkok dina ieu kasempetan sikuring tiasa sajatika baris ngarugikeun ngeunaan pentingna ngajaga kasehatan dina ayana pandemi COVID-19 ieu. 208 negara anu aya di dunia ieu salah sahijina Indonesia geus kakenaan ku virus COVID-19. Tah cikituna urang kedah tiasa ngajaga ngariksa awak urang pikeun henteu kakenaan ku COVID-19 ieu. Di Indonesia resiko ketularan COVID-19 ieu ageng pisan di luhur 70%. Nah, begituna aya oge upaya-upaya pikeun ngajauhan tina ketularan COVID-19 ieu. Tina upaya ieu teh aya 3. Anu kahiji nyaeta 5M, anu kadua 3M, anu katilu 3T. Nah, garis pisan kan nu katilu 3T ngomong. Anu kahiji nyaeta 5M. 5M ieu babandinganana jeung 3M. Tah, lamun dina 2 ieu aya wajib aya sunah. Tapi sunah oge henteu kawas urang misalna teh salat sunat lamun dilaksanakeun menang ganjaran, tapi mun teu dilaksanakeun henteu naon tos kitu. Jadi intina mah duana lagi kedah dilaksanakeun sapertos kitu. Tah anu kahiji nyaeta aya 5M. Tah 5M ieu kaasupkeun nyaeta sunah. Tapi sunah ge teh sunah sapertos kitu mun tah 5M nu kahiji nyaeta make masker. Tah tinu make masker ieu menurunkeun resiko urang katularan kakenaan COVID-19 ieu. Resiko ketularan make masker ieu agung pisan. Jadi urang misalnya lamun bade keluar urang kedah nggo masker. Tah lamun dina pandemi COVID-19 ieu biasana lamun dina pagawean urang gawena di imah sabab lantaran teu bisa ka mana-mana menjaga awak urang teu asup kana kerumunan. Nah lamun budak sakola mah pake sistem online jadi teu tatap muka antara guru jeung siswana. Nah, anu kadua aya ngumbah leungeun pake sabun. Nah, ngumbah leungeun pake sabun ieu teu cukup ku ngumbah leungeun pake sabun, tapi oge kedah tiasa mah nggunakeun cai anu ngalir, anu asal tina sumberna sapertos kitu. Lantaran upami cai nu ngalir mah si caina teh bersih sapertos kitu. Tah anu katilu nya saat tos ngumbah bersih berarti kedah ngajaga jarak lantaran COVID ieu mah rata-rata nyebarna teh tina flu jeung batuk anu antukna mah dina sistem pernapasan. Tah saperti kitu kan mun flu jeung batuk misalnya teh urang batuk kan sidahna kaluar sabarang meter. Tah antara kitu urang kedah ngajaga jarak. Lantas antisipasina lamun misalnya orang batuk yang bersin orang kedah nutupan ku masker. Lamun teu ku masker saku leungeun urang sorangan misalnya teh sapertos kieu sapertos kitu masyarakat sadayana. Nah, nu kaopatna nyaeta urang ulah waka asup kana kalumunan misalnya aya kumpul-kumpul urang teh ulah waka asup kadinya lantaran eta urang asup kadinya resiko urang kakenaan COVID-19 eta naik. Dan teu nanti
lamun tiasa mah satiasa ulah asup kana karumenang. Nah anu terakhir anu kalima nyaeta urang kedah ngabatasan interaksi yang mobilisasi urang di lingkungan anu aya di urang. Tahina kan wajibna mah aya tilu nyata 3M. Nu kahiji make masker dados tubuh teh ya urang kaluar kedah make masker. Anu kadua nyata membarengan nganggo sabun. Tilu cai anu ngalir sapertos kitu. Anu terakhir nyata ngajaga jarak sareng ngajauhan tina anu rame-rame anu kumpul-kumpul. Tah cina halua eta aya oge hiji deui nyata 3T. Anu kahiji testing, didinya pengujian misalnya COVID-19 teh asalna di mana? Nyata anu diberitakeun mah asalna di Wuhan teh nyata salah siji kota di Cina anu nyebar ke seluruh dunia kusabab aya bocor dina laboratorium terus gitu. Tah diuji jadi si COVID-19 ieu teh kumaha wae penyebaranna saperti itu. Tah saatus diuji aya nu namina tracing. IC tracing ieu nyata dilacak saha wae nu beuleuh positif, daerah mana wae nu resiko gede kakenaan COVID. Tah saatus dilacak aya oge treatment jadinya perawatan pikeun urang misalna aya nu kakenaan COVID-19 anu positifnya dilakukan treatmentnya bisa dirawat atau dijaga kesehatannya diberi vitamin atau naon darah si pasien COVID eta teh tiasa sehat walafiat deui sapertos kitu. Mung sakitu wae anu tiasa kuring didugikeun hapunten beres kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.